heula, basa abdi pindah sakola ka hiji lembur nu rada tiis jeung sepi. Teu kungsi nyangka bakal pendak jeung saurang budak lalaki anu lucu, resep heureuy tapi rada nakal. Ngaranna Galang. Seuri jeung kalakuanana sok mantak ngageol hate. Unggal poe di sakola jadi karasa beda saprak aya anjeunna. Galang gaduh dulur kembar, ngaranna Gilang. Parasna sarua, tapi sifatna beda. Gilang teh leuleus, someah, kawas enjing nu nyejukkeun. Ari Galang mah kawas angeun ribut nu sok datang ngadadak. Ngajengkelkeun tapi mantak nyieun kangen. Namun jelas kulihatkan ku sadar kau ingatkan aku yang lapar hujan membawa kau jauh di sana. Mengenalkan murid anyar di Jakarta karena Syafira Halo rencana sadayana abdi Syafira, abdi asalna di Jakarta. Mugia urang sadayana tiasa silih tulungan, silih wawangi sareng belajar kalian hade hatur nuhun. Mangga Syafira cari gigireun anak. Hai Syafira, kenalkan nama abdi Hana. Hai Hana, salam kenal abdi Syafira. Oke barudak, ayeuna mun kelaskeun deui pelajaran dinten ieu. Mangga dibuka bukuna. Dina bahasa pemrograman aya ilmu dasar ngaranna algoritma. Algoritma nyaeta susunan atawa langkah-langkah pikeun ngahareupeun masalah. Contohna mun urang lapar hayang ngadarmi, mimiti, meuli mihela, terus masak mina, buka bumbuna, rebus, tuangkeun kana mangkok, aduk, tuluy di dahar. Eta contoh leuwih teh algoritma. Di kehidupan oge aya algoritma. Contohna geus lulus rek jadi naon. Nah, Ucup, geus lulus rek jadi naon? Abdi hayang jantan pengembala domba, Bu. Rek jadi pengembala domba, terus naha asupna ka jurusan komputer, teu nyambung euy. Oi. Cita-cita teh nu rada luhur. Gilang, ari mana cita-citana naon? Abdi hoyong jantan jadi programmer anu hebat, Bu. Sangkan cita-citana bisa dikahontal, naon wae nu kudu dilakukeun, Gilang. Hiji, urang kudu diajar giat, Bu, terutama karena bidang programmer. Terus urang kudu melanjutkan perguruan tinggi karena teknik informatika, Ibu. Nah, gitu, boga cita-cita teh juga Gilang harus. Ayeuna geus waktuna istirahat, sok barudak istirahat. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo rada kantin, nyasap teh heulanya. Syafira. Eta Syafira, si Ucup hoyong kenalan cenah. Cup dicup. Buah halang arakeun. Dicup teu kudu naon. Ulah era, ayo jeung urang di babaturan. Nah, sakana kenal gerak-gerak. Sok Cup, cenah yang ngomong kasih Syafira. Yang
teh melu eskul pramuka jang kurang. Kumahanya, oke lah orang pikir-pikir heula nya. Yang geusnya. Oh, yang ke satu abdi bade ka kantin heula. Bu, es nih, Bu. Mangga, kabarnya Jejang? 2 Bu, es teh jus dengan es sisri. Oh, mangga. Ini pas saya di dia, wayak dia. Ah, biasanya gaul gini dia, Bu. Biasanya mah bolos oke, nah tiba-tiba tadi. Mama iya aja duduk-duduk di dia. Iya teh kursi umum, saha wae bisa lengguh di dia. Hei, anjing Safira nya, kenalan abdi galang. Nya abdi Syafira, salam kenal. Anjing geus pisan, nah dek sekolah di dia. Abdi nuturkan Ramana, anjeunna kenging tugas di dieu. Ulah dekat-dekat si Safira mah budak baik, mana mah kos kitu sering bolos oge. Indah cicing we, ulah nyampur urusan. Bu, nuhun Bu. Oh nya. Rencangan tinggal di eta teh si Safira murid anyar kayana keur ngadagoan dijemput ke bapana. Enya, eta manehna, tapi anjing garang teu timimiti asup ka kelas, kuring teh geus teresep. Pokona beungeutna teh sok pisan, siga nu hayang diperhatikan ku bodak lalaki. Ih caper kacida manehna teh. Gisel, anjeun terang teu si Galang nuju resep tadi oge ngadekeun ka Safira pas di kantin. Malah nepi ka meser es tapi ditolak. Serius, ulah bohong atuh masa si Galang resep ka budak awewe jok kitu sih. Dulur-dulur, kumaha lamun urang ngadon ngajogrok Safira? Biar manehna teu sok saper deui ka hareupeuna. Bahanyanya kuring sapu kumaha lamun urang nulis kertas jeung ditempelkeun di tonggongna. Tuliskeun kieu we, anu apal kana ngaran abdi, menang nyium abdi. Da manehna teh murid anyar, meureun can loba nu apal ngaranana bisa jadi bahan guyon. Yang kita tuju. Ayo. Ke atas ya? Hai Safira, acan balik. Nya, ieu keur nungguan dijemput ku bapak, teu acan datang. Anjen rek naon? Rek ngisang ka Safira. Mending mangkat ayeuna. Nama Galang, nama anjeun teu kampung itu. Aku mencintamu tapi dirimu tak pernah sadari aku. Kita keur nungguan dijemput ku bapak, tapi bapak teu datang-datang. Maha mun urang diantarkeun. Kenapa ya Galang, bapak abdi Aku nelpon? selalu menemani Oh, nyantek bang, kayak Safira nyangan ojek wae. saat kau rapuh dan jatuh. Bapak tak bisa menunggu Galang, soalnya Abdi diantarkeun. Oh, emang tuh naon? Naon atuh, tapi tetapnya abdi. Oke. Tahukah hatimu berulang ku ketuk. Aku mencinta. Di dieu teh kahiji kalina abdi diantar ku hiji jalma nu menurut abdi mah rada aneh, tapi nyenengkeun. Yang jatuh cinta.
Ingin aku jadi kekasih yang baik, berikan aku kesempatan. Tahukah dirimu Ayo Safira, keluar. Kau gening nggak dia? Ya, dalam ngomong lama sama aku Baiklah, Mas. mencintamu, tapi dirimu tak pernah sadari aku yang jatuh cinta. Pesan ke hiji sekolah di dia. Lumayan, abdi pada panggil loba jelema unik salah saeutina anjeun. Ih, kuring unik, padahal mah geus kasih ieu. Enggak, udah ayo pulang. Nah, sih kain. Kan libur jalan-jalan nih. Tinggalin ke wae. Abdi menang minta WA maneh teh. Nya tuh salah kuat nuhun abdi ka anjeun pas nganturkeun. Safira, ayo urang pulang ke sore. Besok caretes mama aja. Berulang ku ketuk, aku mencintamu, tapi dirimu tak pernah Atur nuhun ya Galang. Ya, santai antuk tuh yang balik pulang. Ya Galang, hati-hati. Uyan, Oh iya, sarang we? orang sekarang naik, nggak dari baru datang. Urang pada mana? Ting, main kipas meureun. Uyan, si nyawa tak? Orang tadi nganterkan Safira balik ke imahna. Safira nu mana sih? Safira nu budak anyar teh nu pindahan dari Jakarta. Oh, Safira eta. Mas sekelas yang mananya? Heeh, Safira sekelas jeung urang. Oh, mana resep di mah eta? Orang gak rasa terpercaya pas awal nempo manehna langsung resep. Oh nyang geus saya kasih itu mah orang ngadukung. Asal lamun geus jadian, tongkol kabasuran. Ya ente tuh Yon, maraneh mah geus dianggap keluarga ku urang. Awas we mau jadi budak cinta, ini nggak dituulin yang seucup, sekian boti. Aya naon ieu? Sampai sesirang gitu. Coba ceritakan atuh. Jadi budak cinta, nekulin yang seucup, boti. Maknya gangster jadi budak cinta. Gangster gaya jelema. Berarti orang normal, bogo ke awewe daripada si Ucup tah boti. Bis balik, Ya. Si ibu kemana? Ibu ka Imah Bu Sulastri, cenah si Bu Sulastri na keur gering, keur nilikeun ibuna. Terus ibu jeung saha ka dituna? Mana teu nganter? Tumben. Ibu Marlina tadi dijemput ibuna. Orang kita jagaan Imah. Oh gitu. Aya daharan teu? Urang lapar. Bang nyokot kan? Duh. Oh, sia tadi orang balik sekolah poho Marlina. Ah, mana kumaha sih? Nyanggeus abdi rek mulai sorangan we lah. Oh, nyanggeus atuh Geus lah, ieu mah mandi we lah, bau teh. Ih. Bau naon? Bau Safira nu geus teh nya. Sampai nempel kana awak. Idi, naon? Iji-iji temu-temu ka Safira. Mana bogoh? Lamunnya naha tuh? Lamun nya, berarti mana kudu saingan jeung sobat urang. Jangankan si culun, kepala sekolah dekatin Safira, sekolah aing bakar. Nya, mana teh pasti sekolah ngomong ke urang. Mana teh resep cenah ka Safira. Sampai nepi-nepi
minta bantuan orang kita ambil manena deket yang si Safira. Yang geus ditu abdi mah rek sare heula enakeun sare, sanggeus sare mah rek meuli daharan penting. Sare terus nyaman mah. Bung pisan ngabantuan ibu teh. Ya berisik, geura ditu mangkat. Yang geus, selamat menikmati. Mudah-mudahan Bu Sulatri gerada mengbenya, beh bisa kumpul jeung ngagosip kayak biasa. Iya ternuhun. Eta si Galang teh naon ditinggal di imah sorangan. Mun si Gilang mah insyaallah aman, bisa ngurus diri sorangan. Pang nama paling ayeuna manehna keur neangan kadaharan. Soalnya tadi si Gilang ngomong pulang sekolah poho meuli kadaharan, yang geus lah biarin bae. Pang meunangna oge engke meuli sorangan. Iya Bu, ari kembar mah. Tapi beda pisan sifatna boro-boro, sifatna buatna oge teu sarua. Gila mah budak alus, rajin, daek mantuan, ramah ka batur. Ari si Galang mah sabaliknya. Kok bisa gitu ya, Bu? Teu nyaho oge, tapi kumaha deui sanajan beda keneh. Duduana tetep anak abdi teu meunang milih-milih kasih. Sanajan si Galang kitu, abdi geus sabaraha kali ngingetan si Galang, tapi nya kitu watakna hese pisan diubah. Manehna mah nurun ka almarhum bapana persis pisan. Halo babaturan. Halo Dara, mana geus cager? Maaf ya, kemarin teu bisa ngalongok. Wios teh naonan abdi ge mung saukur lieur. Oh iya, Safira karek asup kamari pas dari. Halo, abdi Syafira. Salam kenalnya. Semoga orang biasa jadi babaturan. Halo Syafira, abdi Zara. Anak-anak lulus kamari puncan. Hapunten Bu, abdi telat. Galang, kunaon maneh telat? Bu, tadi abdi mantuan ini nyebrang jalan heula. Ah bohong Bu, tadi oge nongkrong di warung da angkatan bareng jeung abdi. Sok Galang rapikan bajuna terus lompat mampir ka dia. Siap. Galang anjing benar nolongan nini di jalan. Bu, ulah eta Bu, ngomongan sejarah, mana mah ngebohong. Yang geus sok diuk. Selamat pagi Safira. Oh nya, pagi. Anak-anak bilang deui pelajaranna. Punten Bu, meser es teh jus hiji sareng es jus jambu hiji Bu. 1000-nya permen Bu. Kamu ngasih? Hai. Hai. Galang ya, abdi bare ke tele-tele. Safira. Nya kunaon Cup? Safira, muka sore sibuk ente. Ente emang kunaon sih? Kurang hayang ajak mana ke alun-alun hayang teu. Maaf teu bisa, abdi teu meunang ulin jeung lalaki. Oh, yang bisa tuh.
Tadi Syafira kunaon sih? Kok si gak ngehindar ke abdi gitu? Abdi kayaknya cari langsung angkat. Nyaho tuh tadi oke manehna nyebutkan ke PMS. Oh nya tadi oge abdi ningali manehna kayak si Ganuta happy padahal nggak diajak ngobrol. Oh nyontos lamun gitu kayak ku abdi dicobian ditanyakeun ka Syafira si aya nu gawe Syafira teh enak. Oh nya tadi oge si Galang nyarios ka abdi nih tapi ngajagan si Syafira. Emangna kunaon nya? Kemarin orang di kantin bareng Syafira, si Galang sempat ngagoda Syafira, si Galang si Galang resep ka Syafira. Emang kunaon terus kumaha? Syafira responnya kumaha? Si Gana mah Syafira oge resep balik ka si Galang. Oh iya, kemarin cenah aya nu ceritakeun ka abdi. Cenah ningali si Syafira balik bareng jeung si Galang. Eta nu yang si Syafira curiga ka Anjeun. Oh nyantos tuh men kitu, kayak ku abdi dicaritakeun kajadian nu sabenerna. Gitu gimana? Dan bawa Kira kunaon anjeun keur happy jeung abdi bete nya. Ah henteu kok nah kudu bete emangna kunaon. Sugan we anjeun teh bete gara-gara teu busuk abdi teh bebarengan wae jeung si Galang. Juga ulah curiga da abdi oge sakumpulan jeung si Galang dan tadi oge tadi si teh mamana Galang teh nitipkeun acis ka abdi. Ah henteu kok da abdi oge mau jadi bete da si Galang oge sanes-sanes pikeun abdi. Tapi cenah di babaturana anjeun keur deket jeung si Galang emangnya. Kita kok udah deket abdi oge cenah naon kan keur PMS jadi ada THD. Wah, jangan lupa aja. Kira tuh biasanya orang diuk di dia. Nah, ini coba ngomong, nah kok tiba-tiba ngaku-ngaku sorangan, mana itu? Nanti ngomong ke orang dempul, main modal. Babaturan, babaturan sama teh budak benghar rek lorotan maneh nanya. Sak, cek anjen kuring teboga hati. Padahal anjen nu sareng sirik, maka niat ngagori batur, makana hirup anjen. Enggeus ulah ribut. An masalah tempat diuk we, hayu urang diuk jeung ngobrol babarengan we. Ulah sok-sok bijak deh Sapira, desep caper. Heh, hang naon? Hang main kasar. Gitu yang dia. Ngasapan angin dia. Awas nabrak. Bo, Eta bulan sih di kamari sudah ngeterusan ke abdi ke kamari nanya kan abdi teh keur nyalira nungguan dijemput ku bapak terus teh manehna jeung babaturana datang rame-rame terus salah sahiji babaturanna aya anu ngajak abdi kenalan dalila teh karena salah sahiji babaturanna aya anu nempekeun kertas di tonggong abdi untung aya si Galang anu datang terus ngabuang kertasna terus sanggeus eta maranehna teh kabur tapi sanggeus eta teh abdi bapak abdi teu bisa ngejemput jadi abdi diantarkeun balik ku si Galang Galak, ici, balik jeung galak. naon sih Di, kesini sayang. Berisik ya goblok. Kira abdi nempel nomor anjeun mana teh Nya wios mana HP-na? sekedarna Nanya. Iya. nuhun Syafira Nya sami-sami. Apa sih emangnya? Apa? Di mana kamu ketika aku mau? tungtungna
Di dieu teh abdi mimiti ngarasa betah. Ningali anjeunna nu terus usaha pikeun abdi, ngajantankeun abdi ngarasa langkung hirup di ieu tempat. Dengarlah sunyiku, dengarlah diamku dan rindu. Engkaulah ahlinya bagiku. Biarlah rinduku, ku mau kabarmu dan rindu. Sampai akhirna Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang. Kau terluka lagi dari cinta. Oh iya, nu viral teh ya, tapi jadi kawan di sekolah. Maksud mana kamu ngomong ke situ? Oh, jadi mana bisa nyakong? Nges, ulah ribut. Gila ya naon, Gisel? Ketemu sorangan. Dengarlah aku. Ku ada di sini. Pahamilah Salah, iya kumaha, capirana cering. Saha emang? Gara-gara tadi nempah ame nasi kisel. karena aku selalu Kurang ayo urusannya. di dekatmu saat engkau terjatuh. Aku ingin kau merasa Mana nemu kenaon ka Safira sampai Safira pas gitu. Tepoe sorangan. Saha mau pas ieu? Jika nama manehnya. Muhun abdi memang teresep ka Sapira, tapi teu nepi ka sakituna galang. Abdi teu bodok, tapi ka hindahan diri batur, sabawe ningali sorangan make asup eta. Iya. Nyaho aing. Si Galang kemana sih? Apa? Wah ya susul aja gitu. Susul we. Geus lang ya, non, lang geus lang ya, non ieu. Naon sih maksudna yon kos kitu? Geus lang. Lang, orang salah naon lang. Siap ku naon ngitukeun Safira. Enggak sih, gede kaburian. Mana boga masalah naon kasih galang kamari. Nyaho itu orang ujug-ujug gitu kan. Tarima teh share kos itu kan. Itu yang terima sumpah. Ah yang balas dendam kasih Galang. Mana daik teh bantuan orang? Kan dia bohan. Bantuan naon lamun ngasup kasih galang orang tak bisa. Jadi orang ide. Iya, anak wae. Siapa ngereda wae? Tenang. untuknya.
cinta ini sungguh berarti tanpa lama terjaga. Selamat tinggal kasih, ku telah pergi selamanya. Orang bung, orang kok bilang tinggalnya. Galang. Galang. Kunaon mak, kunaon yang galang, kalau mah geus eueuh. Geus lah, tong abohong deui, emang geus nyaho. Nu ninggal teh Gilang, lain Galang. Geus mah geus, nu ninggal teh Galang, lain Gilang. Geus lah, ulang abohong deui, emak teh nyaho. Galang jeung Gilang teh beda sifatna. Si Gilang mah ingin kopi teh sok pake susu, sedangkan Galang mah di kamari tara pake susu kopina. Jadi emak teh nyaho. Nya tuh mak, maaf, Galang ngerasa salah. Nya geus atulang, nu geus mah geus, da kumaha deui. Maka para mirobi wajalani namukromi Wama angdana Pak ini jalabi dorali mubi ketemu habis barangnya makin Naon sia? Kat. Mana kata cita-cita orang di pengemala domba? Mana domba nak? Orang geus puas balas dendam ke mana? Balas dendam naon cop? Mana nyahon teu nyebarkan video Sapira lain Dion tapi orang